Ya Allah ya Rabbi, orenganan jelema geus kabitaeun jasa ka sorga ditanya teh ieu nu mantak ieu kumaha nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagaan di luar kapasitas biasa. Jelema anu mencintai fakir berarti mencintai kaula. Ulah sieun ku ya kayatiman, ulah sieun ku kafakiran. Hiji nu dideuleu Allah Subhanahu wa taala. Teger. Tapi Kangjeng Nabi mah teu eureun-eureun terus bae sedekah. Jadi Kangjeng Nabi mah lamun erek sare boga roti 2, Kangjeng Nabi moal daekeun sare lamun roti can dibikeun heula kaluar ka dinya geus beres dibikeun ka santrina tanu aya di sufah kara Kangjeng Nabi hasup. Mun Kangjeng Nabi boga korma hiji moal sare Kangjeng Nabi mah mun korma masih kene di meja bikeun heula. Nurutan eta bae ge seseleh tah. Nurutan eta bae datang ke modar urang moal bisa tuh jakuari bae Haji Pendi ye geus tere paevan nya namanya lantaran huisna ge geus lain di dieu berarti hadapun bujal ge geus huisan kan ieu ge lain mikiran sedekahnya nama malah terus disering leungit berkat sering ai kula mah geus kudu dicaritakeun teu kudu geus pokona mah teh mah asal aya nyana pasti leungit lain sodako nyokotan panti balik sama berarti ai Kangjeng Nabi mah karakterna mikeunan ai ieu mah karakterna nyokotan pansa balik na mah aya jelema resep jasa ka Kangjeng Nabi tapi teu boga naon karakterna tukang beca lain karakter kahirupan sapopena tukang beca. Ketika nyana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku kabageranana nyaritakeun Kangjeng Nabi ku loyalna nyana ngarenung kieu be cek nyana aing ge hayangan aing teu boga naon lah aing mendek sedekah ngabeca be ngan asal poe Jumat jelema anu naik beca aing datang ka jam 11:30 moga teu kudu mayar sedekahna eta bae nya komo nu deuk ka masjid mah ngabeca nya bebeja jeung pamajikanana mana bahasa tukang beca mana ai bahasa Haji Pendi makan mama ada aja nama aya urang mah mama aya eueuh bae ai masih ka mana deres masih mah atuh deres masih mah malam teu semakin teu masih sia bae nya nah mana naon bapana ka tukang beca ieu ieu mah kieu ieu poe Jumat ieu mah ngabeca ulang harapkeun duitnya sebab urang kan teu sedekah teu boga duit ieu mah deuk sedekah tanaga bae ting kaluar datang ka 11:30 ka masjid nah ieu sahan ka masjid sarua teu kudu mayar heuh tuh masalah cenah keluar jare jam 8 asal poe Jumat geus pokona dek ka mana tah teu kudu mayar ka nyana gratis datang ka heraneun anu naik beca ge asal dek dibayar Jumat asal dek dibayar bae ku tukang sayur Jumat gratis atuh si Mbak mah nungguan poe Jumat bae si mama nungguan poe Jumat bae geus tadi lakukeun gunyana asal Jumat gratis
kebeneran aya nu teu nyaun bos masjid. Berangkat ke masjid dibayar ku jana. Berapa mas? Gratis pak. Jangan sombong, beca gratis bos. Yo bos, enggak pak, saya mah asal Jumat gratis pak, pokoknya tenaga saya dari pagi sampai Jumat gratis buat sodakoh aja. Kamu ngebeca aja sombong. Bere kunyana tuh ambil 100.000. Enggak pak, bikin deh bo mun Haji Masuri minta tambahnya nama atuh duit masjid ge kurus di bea bergaini. Nah eta kaget tuh bos, kaget cek bos teh coba ke Jumat hari, coba ke yang Jumat hari di Cirian bener itu gratis. Jumat hari naik deh yang eja masjid karena gak disiapkan duit 500.000. Coba ceknya gratis teh bener ente sampai masjid berapa pak? Gratis pak, Jumat saya gratis. Yang bener kamu, pokoknya saya mah siapa aja hari Jumat yang naik beca saya, orang fakir, orang miskin, orang besar, pejabat, bos sekalipun gratis. Keluarkan menyana hitung di hari penyana 1, 2, 3, 4, 5 500.000. Haji Peni ge osok tak itu tah percis. Haji Peni sok itu tah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan 1 juta tah nu dicokot tungtung hiji tah tolol jasa teh budak penipu goblok. Internya apa? Inter nipu. Eta pernah menyarekan dik mere di Jakarta Jengkula ya tanpa main makan kieu bae ditunggunya bener sih 2.000-an mah tapi kan ngeunaheun kadeuleuna bener teh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cak anu menta-menta gede oge ya kan berarti 10 kali 2 seberapa ya cokot punyana hiji sat nih kieu bae teh tukang bermain tuh galedeg sia ngaharen-haren bae emangnya nama kos gitu berhenti leletik penipunya nama mandak dagangnya tuh maju-maju tah barang dihitung mah asli mah bos 1, 2, 3, 4, 5 nih enggak pak saya mah asal hari Jumat gratis. Udah jangan gratis-gratis nih 500 pokoknya walaupun berapa pak jangan pun 500 5 juta nanti dulu saya udah tekad saya bulat asal hari Jumat gratis. Masya Allah cak bos jalan manukos kieu ye jalan manukos kieu tas Jumat langsung nyana miheulaan nanya aya teh tukang beca di mana imahna ka salah satu jamaah nyana mah tuh di dieu ka ditu pengkolan asup tangke aya di dinya imahna. Langsung berangkat ke imahna diketrok lawang. Assalamualaikum 3 kali keluar salam pamajikanana make mu kena kene Waalaikumsalam Betty ada apa pak? Ini rumahnya Pak Anu. Iya yang tukang becak. Betul. Ini siapa ini? Saya istrinya. Nyana cerik didinya, masya Allah. Neuleup salakina ngabecak poe Jumat gratis. Neuleup pamajikan anak make mau kena kene. Dibikin duitnya 500. Nih, saya tadi naik becak, kemudian nggak mau dibayar bapak. Nah udah, ini saya bayarnya sama ibu aja. Oh, cek ibunya. Dari pagi sampai Jumatan gratis. Suami saya mah pak, walaupun bayar sama saya enggak pak, nanti suami saya ke surga masa saya ke neraka. Ya Allah, eta bos kieu bae bos. Aing teh loba duit, aing ngabutuhkeun duit, neangan duit. Tetapi ieu kakarak banggi tukang beca model kos kieu, masya Allah.
Coba sia, asli orang mana? Cilongok, Pak. Dasar hasud jeung mah. Cilongok, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Idinya nyana ngutlakeun cai mata. Ya Allah, ya Rabbi. Horenganan jelema geus kabitaeun jasa ka sorga ditanya. Teh, ieu nu mantak ieu kumaha? Nu mantak ieu cinta jasa ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi walaupun fakir tapi sedekahna terus baik. Kangjeng Nabi walaupun miskin tapi sedekah terus baik. Naon bae anu bisa disedekahkeun ku Kangjeng Nabi selalu disedekahkeun. Kaula nuturkeun Kangjeng Nabi, salaki kula nuturkeun Kangjeng Nabi. Lantaran eueuh jang sedekahna hanya tanaga-tanagana, maka kula jeung salaki musyawarah poe Jumat ngagratiskeun beca. Ya Allah, ya Rabbi cak nu sugih teh pohara amat. Ieu mah jelema lain lalagan di luar kapasitas biasa. Cintana menggebu ka Kangjeng Nabi. Akhirna balik nu sugih teh ngarenung bebeja ka pamajikanana. Neng, Bapak mangi tukang beca jeung pamajikanana seperti tadi caritakeun gitu. Yuk urang ngamimitian sedekah yuk. Urang cintakeun ka Kangjeng Nabi, masa nu susah bisa sedekah urang henteu. Urang lamun nyaritakeun batur ngabangun masjid jaboga pantes, batur ngabangun majelis boga puluhan juta ge pantes, batur nyantun yatim piatu jaboga pantes. Ieu tukang beca jeung pamajikanana. Bapak can nyorang ngeclakeun cai mata saumur hirup, tetapi kamari bapak ningali pamajikan tukang beca salakina ngagratiskeun tanaga. Barang datang ka imahna pamajikanna maksi keneh make mau kena dibere duit ku bapak 500.000 cek nyana moal pa Jumat mah. Ya Allah, ya Rabbi, bapak tercengang ningali karakter model kos gitu. Yuk urang mulaian yuk. Hayu Pak atuh cek nyana. Cintakeun urang ka Kangjeng Nabi. Ya Allah, ya Rabbi, disorot ku sinar Kangjeng Nabi. Kasorot ieu urang lamun lain aya sinar Kangjeng Nabi jang moal daek diuk di dieu. Atuh moal daek diuk di dieu. Ieu teh aya nur Kangjeng Nabian di kolbu urang. Aya nur ilahian di hate urang. Nu mantak daek diuk di dieu teh aya cahaya Allah, aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu di kolbu urang. Ngan kadang-kadang katutupan ku balak genep. Iya doang ya. Tadi di bandara boho eta Haji Peni gigian we naon tual tuler ieu teu kaharti ku horenganan urang Amerika susuna gede eta masyaallah karim. Kula ge lamun teu mau sorban mah meureun dideleukeun ngan sorban make sorban api-api bae ieu ngan rada diintip teh jauh gede tuh. Ya Allah, eta bener teh urang Amerika luis dia eta mah. Luis disusul ke orang Pakistan lah Luis barang turun di Cina teh Cina kasisian Haji Rusdi nya nangis ge bareng kotoknya tuh mulus jasa caknya berarti jarak jauh meureun normalnya. Geus kasimpulan nama eta nu sugi pasini jeung pamajikanana Kak geus kieu bae lah tuh eta tukang beca teh urang mana haju urang ka Mekahkeun coba urang tanya ji bener oge ih pamajikanana ji nurut teh ih beneran kan boga pamajikan teh mun kos tukang beca tadi kan kebeneran akur dah ieu nu sugih ge boga pamajikan geunaheun tak kadangina pan aya jelema iya neng urang boga duit 10 juta ka masjidkeun 9 juta yuk nanaonan eling atuh salaki dicarekan eling 9 juta urang 1 juta nanaonan anu cager ge gering heula eta majikan kamu Masya Allah aya teu ngamuk neng urang boga di 10 juta 9 juta ka masjidkeun yuk kabeh masjidkeun jeung hulu-hulu sia amboh orang mana itu orang pondok KTP-na
Masya Allah. Nah akhirnya anu sugih teh ya geus sababaraha bulan datanglah ka tukang beca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Pak? Ieu mah deuk nanya bae daek teu ka Mekah. Macem-macem. Ente mah deuk nanya daek teu ka Mekah. Atuh deuk ditawaran ka Mekah masa anu teu daek. Aju maksud Bapak naon? Bapak hendak ngamekahkeun ieu bapak jeung emakna jeung pamajikan. Sok kitu bapak mah. Kitu. Ya bunga-bunga tapi maksudna kaget. Beneran ieu mah cek pandanganna beneran. Jatuh akhir dikamekahkeun mah masyaallah berarti kula bakal kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Ku cintana ka Kangjeng Nabi. Kanjeng Nabi dibawa berarti kula bakal kapanggih jeung Kanjeng Nabi. Bahagia amat guys. Karena KTP na langsung didaftarkan. Alhasil nyana diberangkatkan ke Mekah kuno sugih. Nah iya berkat cinta ka Kanjeng Nabi yang celing di hati persep jasa ka Kanjeng Nabi. Kemudian nyana berangkat sodakona ku cinta ka Kanjeng Nabi. Ujung-ujungnya coba ge eta mah kos inget ka dongeng kieu aya jelema jore jasa beungeut na lalaki ieu asal nanya awewe ngabalieur asal nanya awewe ngabalieur nyana ge ngaca ieu beungeut aing beungeut perang ieu mah sakena geus nyana terus bae asal nanya bae si komo tuh budak sakola mah ditanya ti jauh kene geus bae malengos. Nah, si mbak ge ditanya si mbak tetep bungut keur mah jore Yuni teh kotok kam jore jasa tamata akhirna nyana meangan pelet ka kiai-kiai ka dukun-dukun teu manjur teu nyambung teu manjur bae minta pelet ka kiai Rifki tah ieu qala Yusuf li abi ya batini endahan kiaina nu laku kan teu balik nyana na manteu Agus kamana-mana Gus jangan pelet laku we nya geus frustasi geus kieu we. Ya Allah ya Rabbi. Tapi maha kawasa Allah. Lah kuari mah oper bae lah cek cenah. Deuk ka kiai moal ka dukun moal ka ahli hikmat deuk ka kiai bener. Jaman teh pelet kaji pendi geus. Boro-boro aing nya ge teu laku. Aduh. Ayeuna ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula umur geus aya meureun 35 mah. Oh, bagus. Maksudna ya kan hayang kawin. Atuh lain geura kawin hayangan. Lalaki makan pembeli. Eueuh jang meulina kieu. Hayu boga duit ona. Lah tuh urang sajajarkeun we jeung nu kieu kiai unggal nanya awewe embung ka budak sakola embungeun ka si mbak embungeun ka karyawati embungeun ka santri ge embungeun kunaon geus datang ka haji ulum ge arembungeun ka aju ieu mah deuk masrakeun sagala-galana we ka kiai atuh sugan ka ahli hikmat geus kula ieu pelet tata tulisan pelet deh ti mimiti walia talatof datang ka Qala Yusuf untal kabeh cek eta mah nu ngaran-ngaran minyak ti ahli hikmat makena ge ajurundani sama nah teh ajurundani eta geus lain kitu teh disilang Masya Allah ti mimiti minyak seungit datang ka minyak PPO datang ke minyak kelapa tetap kemanjur Haji Mansuri pagaweana kos gitu teh puding tah bae keur ngorak kikian nih tah Haji puding jago pelet kos gitu tapi tetap berlaku nah ieu mah deuk masarakeun ka kieu cintakeun ka Kangjeng Nabi cak Yai cintakeun ka Kangjeng Nabi engke batur lain neuleuh beungeut maneh lain neuleuh awak maneh tapi aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah cinta cara cintana cintakeun hate baca sholawat tah
Shalawat nu mana Kiai? Tapi teu meunang direkam ieu mah ye. Shalawat ieu mah anjur jasa ieu mah ye. Teu meunang direkam, paehan. HP-na paehan. Nya dibacana moal make ieu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ana talu wa qasdalu kul antu salatu sulaiman siman ya. Coba nih anak gua deh. Apa sadar gitu sih? Aduh, itu mah pelet. Bahkan sama lain ke awewe jam pedagang eta. Serius. Ngan cak abah almarhum hiji teu meunang ditulis, teu meunang direkam, dibaca, ditalar sakali, 2 kali, 3 kali masalah. Lamun talar datang ka 3 kali bake. Lamun teu katalar ulah. Ngan teu meunang direkam. Teu meunang. Allahumma shalli ala Muhammadin. Anak alaihi wa jua qadar kurban tu salatu salim ala sayyidina Muhammad anta bi hajati. Hajati. Nah ya, akhirnya kuyana diwirid tak kuyana dengan cinta ka Kangjeng Nabi, masya Allah dibere sabar kiai tengah wirina lamun bisa saumur maneh mimitina di poe lahir misalnya umurna 35 macana ulah loba-loba 35 ngan poe lahirna poe naon misalnya umurnya na geus 27 macana ulah loba-loba 27 ngan ti poe lahir atuh kecil dah bakos gitu dibaca kuyana terus we Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh khasyatan likul bangdu sholawatu salim ala sayyidina Muhammad karekam tapi teu meunang diwirid tah sia teu meunang awas eta tah kudu satalar-talarna tuh bahaya tah mah nah diwirid ku jana terus we diwirid asal penting diwirid sesuai jeung umur asal penting diwirid sesuai jeung umur terus we tambah cinta ka Kangjeng Nabi dicintakeun ka Kangjeng Nabi cinta ka Kangjeng Nabi masya Allah teu lila prosesna cuman 3 bulan eta awewe loba nu nanyakeun loba nu nanyakeun aya teh si cenah si Udin kok kasep amat ayeuna kasep amat cenah keur ieu mah joget sia joget bahasa Vietnam eta kasep amat unggal jelema nyebutkeun kasep bahkan aya eta mah jelema aya kasep tapi pantes cek cenah teh pan beda tah pantes cek nya nyurup teh nyurup pan jelema teh aya nu nyurup pantes sampaian lah kok saji pendi aya kan nya mah awakna sampaian topo ge disampai-sampaikeun kesimpulan adalah alhamdulillah lo bandor sepen ya akhirnya naon gitu nggak ngalamar kawe jadi tak eta sholawat modalnya cinta ka Kangjeng Nabi atuh ye kiai lain ku sebab bisa ngaji na cinta ka Kangjeng Nabi coba jelema anu bisa ngaji tapi teu mangpaat ilmuna kurang cinta ka Kangjeng Nabi loba jelema anu hebat ilmuna tapi teu cinta ka Kangjeng Nabi naonan tah aya jelema lah ilmuna teu sabaraha tapi cintana ka Kangjeng Nabi pohara luhung moal jelema diangkat jadi wali lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema diangkat jadi solihin lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi moal aya jelema bisa ibadah ka Gusti Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Nabi modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi wali modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi solihin modal cinta ka Kangjeng Nabi diangkat jadi ahli ibadah modal cinta ka Kangjeng Nabi maju usahana cinta ka Kangjeng Nabi anu joget aku modalnya cinta ikan karaset ya kadele namanya karaset kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kasep sakieu mah ieu kasep dibandingkeun jeung di soler mah ja atuh sakieu mah kasep tapi kurang cinta ka Kangjeng Nabi ieu kos kieu ieu mantap betah aja tadi Cilongok cenah ngaji kunaon datang ka ngendong-ngendong ai di imah dicarekan mah cenah kurang cinta ka Kangjeng Nabi cintakeun geura ka Kangjeng Nabi nah
inilah tadi jelema susah cinta ka Kangjeng Nabi bisa ka Mekah jalan mati mana baik ieu jelema jore cinta ka Kangjeng Nabi oh laku bahkan awewe ribut berebutkeun nyana ribut kaget sih kunaon ribut mah eta teh perebut anu jore tadi korenganan lain jorena aya sinar Kangjeng Nabi ya Masya Allah karim ila Kangjeng Nabi teh lahir ke alam dunia geus teu boga bapak 5 tahun ibuna maot genep tahun ibuna maot 7 tahun Kangjeng Nabi lantaran ibuna teu aya diurus ku Abdul Muthalib akina setahun kemudian maot dilangsungkan pengurusan Abi Thalib Masya Allah karim mamang teruslah sampai umur 9 tahun sampai umur 10 tahun Kangjeng Nabi ilu perang umur 10 tahun Kangjeng Nabi geus milu perang Harabul Fujar ngaranna antara kelompok yang kelompok Kangjeng Nabi di barisan depan Muhammad mana kunaon ieu milu perang ulamah lain perang nanon deuk ngadamekeun lantaran kelompok ieu jeung kelompok ieu masih kene aya darah tetapi ieu ku gara-gara masalah saeutik kula tampil di hareup maksudna supaya ulah terjadi peperangan leutik kene 10 tahun geus bisa ngadamekeun antara kelompok urang mah urang leutik kene geus bancing kelompok gara-gara main gundu lain budak anu ribut kolot jeung kolot main gundu doang Masya Allah di pondok rieu gede jasa huru hara urusan lalayangan anak haji peni nyana ribut pan eta mah tolol bin goblok sabatu urusan poleca gundu lang layangan kudu jadi bapak nu ribut Masya Allah karim nah Kangjeng Nabi 10 tahun ngadamekeun kelompok ya Allah ya Rabb Gusti Allah geus diciptakeun seperti eta umur 11 tahun Kangjeng Nabi geus katingali tampil setelah perang mulai ayat tanda-tanda kedewasaan leuwih ti batur ya Allah di mana leuwih ti baturna ketika batur kane klub ketika batur kabar ketika batur nyanyi-nyanyi Kangjeng Nabi cuma senyum-senyum pernah Kangjeng Nabi diajak ku babaturanana yuk urang nyanyi-nyanyi di ditu Kangjeng Nabi milu lantaran Kangjeng Nabi kan manusia biasa suarana Kangjeng Nabi bagus kemudian penampilan Kangjeng Nabi luar biasa dek diorbitkan Kangjeng Nabi ngilu setelah di perjalanan Kangjeng Nabi kapanasan ku Gusti Allah dibere tunduh teu kuat Kangjeng Nabi akhirnya babaturanana diteruskan tidak ada terus kayak kula menyusul baik Kangjeng Nabi calik di batu dengan tuduhan luar biasa rep sare diamankan ku Kangjeng Nabi ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari dibutuhkan ku babaturanana lantaran Kangjeng Nabi suarana bagus penampilanana hebat ketingali kedewasaanana tapi diamankan ku Gusti Allah di tengah-tengah terik matahari di batu Kangjeng Nabi sare coba eta Allah maha kawasa ngamankeun Kangjeng Nabi lain di kamar ngamankeun Kangjeng Nabi lain di bawah pohon tapi di luhur batu mata kekare di pengamanan Gusti Allah mah ulah aneh lamun orang nyaritakeun Islam di Indonesia hebat teu aneh di Malaysia hebat teu aneh di Saudi Arabia teu aneh tapi justru di Amerika tumbuh wari Islam ieu kan satu keanehan ulah aneh lamun urang kuari di Saudi Arabia kukula geus dibahas sabaraha minggu ka tukang bahwa Saudi Arabia bakal dirobah tina Wahabi menjadi Sunni 200 pangeran tangkap 6 pangeran tembak Salman lantaran dirubah dengan bahasa korupsi tetapi lain eta aya penelitian ti Raja Salman setelah ke Indonesia hikmah kunjungan ke Indonesia lain sembarangan panjang kukulabun diceritakan tentang kunjungan ke Indonesia dan kunjungan ke negara lain sehingga merubah negara tina Wahabi dijadikan Sunni kuari di Mekah aya maulidan mata lamun di Indonesia aya anu ngabidahkeun aya anu ngawahabikeun ieu katinggalan di Mekah ge kuari Sunni di Madinah tadi kamari muludan Masya Allah biasa ya Nabi salam
kaji pengen geus kieu bae urang ka ditu naon berkat dah gede meureun ka berkat bae cenah mah masyaallah dasar ore koros es lain cinta main kuluhum bae tahun 12 umur 12 tahun Kangjeng Nabi katingali luar biasa. Di antara keistimewaan Kangjeng Nabi katingali ku masyarakat sebab Kangjeng Nabi kan ngangon embe ditalingakeun ku kabehan kumaha eta embe ku Kangjeng Nabi dipangitikan ke berangkat ketika aya anu leuleus embe ku Kangjeng Nabi diais lamun aya embe anu pincrang ku Kangjeng Nabi diais masyaallah kari hiji nabi nu teu ngangon embe hiji nabi seluruh nabi kabeh ngangon embe mantap kula ge alhamdulillah ngangon embe kula bahkan jeung kebo tambah Kangjeng Nabi mun teu eleh Kangjeng Nabi ge kugul dina bab ngangon nama hampir katincek kebo kula sabarero baheula masyaallah. Nah ieu lah Kangjeng Nabi kabehan ningali keistimewaan Kangjeng Nabi dina cara-cara ngatur-ngatur embe luar biasa. Umur 13 Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Lamur tahun kedua lahir Abu Bakar Siddiq. Tahun 13 lahirlah Sayyidina Umar. Berarti tafawutna umur Kangjeng tafawutna beda. Bedana umur Kangjeng jeung Sayyidina Umar anu bakal jadi jawara. Sayyidina Umar anu bakal jadi pelopor. Sayyidina Umar anu Kangjeng Nabi ngadua ya Allah ya Rabb kuatkeun Islam ya Allah kudua jelema nyanggakeun ka Gusti hiji Umar bin Khattab atawa Abu Lahab Abu Jahal. Dua Kangjeng Nabi ngadoa ya Allah ya Rabb dua jawara di Mekah hiji Umar bin Khattab nomor kedua Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti supaya agama teger nuhunkeun salah sahiji di antara dua kuatkeun Islam ku Umar bin Khattab atau Abu Jahal nyanggakeun ka Gusti ditarima doa Kangjeng Nabi Umar lah nu dipilih ku Gusti Allah dua jawara mentak lamun aya jawara geus asup ka majelis taklim pohara geus kajer kumaha ge ujianana beak eta tihang majelis beak ujianna dileg-legan ujianna tah ieu lah umur 13 tahun Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Umar bin Khattab. Umur 14 tahun lahirlah Muawiyah bin Sufyan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi Kangjeng Nabi kuari kakarak umur sabaraha tahun? 14 tahun. Nah, raramena ti 15 kali itu bakal naik. Nah ieu lah ieu kakarak lahir kan ieu ge disingkat-singkat supaya urang hafal we tahun kahiji, tahun kedua, tahun katilu, tahun kaopat sampai ke tahun 15. Iya kuari ingat mulu dan nuka bari poho naon kare nuka bari nah ya jadi supaya ingat kuari umur Kangjeng Nabi sabaraha tahun 15 tahun. Nah oke orang mulu dan di mana deh ya mantas ya lembur jadi 16 sampai 30 tahun iyalah 35 wah mulai Kangjeng Nabi katingali gagahna perkasana jeung hebatna tanggung jam 12 atuh emangnya semenyan mah juri meureun para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah saeutik-saeutik supaya mantep kuari datang ke umur 15 tahun ingat tinggal dilanjut kurang 16 naon